Nih Besti lagi belajar bikin kerajinan ya. Belajar teh ke anak-anak. Hai Bill. Hai Besti. Hai Ila. Sok Ila tuh kumaha ieu carana? Ieu kumaha ieu teh? Kita. Dilepkeun. Ieu pake ieu nya, pake ieu gitu, heeh. Terus ieu tilepkeun. Ente nulun. Oh, nulun mah teu. Jadi Si jabelat anjir. Ele ku budak. Terus nuncan nu mana atuh? iya kan. Oh iya. Turun atuh nu rasional jeung seurikeun eleh teh. Ngaruksakan. Heeh, ieu mah ngaruksakeun pola si Ila. Kieu. Terus di leman ieu kieu. Di handapna terus kieu. Iya nu sisi ieu na dilepkeun heula. Iya. Kieu ka dieu dilipkeun. Oh, ka dieu. Lemna teh ti dieu nya, Bil. Oh, ti dieu. Ti dieu lemna teh terus dilipetkeun kieu. Geus kieu kumaha? Jadi sarua kieu. Oh, ti dieu. Heeh. Kieu. Rarudat aing mah bila Ila ah. Sa mending keneh ngoret jigana tadi kebon dukunya. Aing mah rudat ibi. Leuk. Rudat. Hah? Ieu mah yang orang sabar ieu mah. Jangan orang sabar. Heeh. Emang si Ijah teh sabar. Teu. Oh, oke, sabar, hate sabar. Sakali deui lipatkeun leman. Baik gagal hiji kaci. Bae we, bae. Leman. Bismillah, leman. Ini ngadeg-deg kan? Ngadeg-deg. Ieu lipet gitu, ieu gitu. Ini panas kana kokod aing. Napal Ila napal. Sudah hari putri salju. Terus anti panas. terus ti dieu nya. Ti dieu. Tukeun deui. Enak gitu. Ieu oh, ieu tau Om Bil, 2 Bil. Geus 3. Oh,